Cek kamari kan eta jinjing setan teh bahana tina seuneu nya. Tah berarti maranehna teh dulu deket kan jeung paneker Ini bibi aing ya pemikiran nepikeun ka dieu ya. Jeung paneker cenah. Aing mah dicarekan gitu ya anjir. Ku jin jeung setan ya. Ku bibi aing sebutkeun dulur keneh jeung paneker. Bi heueuh meureun jiga namanya da sarua seuneu. Jiga nama masih keneh dulur memang, tapi rada jauh lah jiga nama. Terus eta alamun si Kosim. Nah jadi kasih Kosim. Pan si Kosim mah geus puguh bi, si Kosim mah jelema. Dijieuna pan jelema mah tina taneuh teh ceuk bi teh. Nah make jeung kasih Kosim. Lain apa dah menyang manying juga beli si Kosim mah kok. Tapi dah anjing. Jika beli sih mah. Ya wae aja. Jika nama si Kosim teh bi eta teh masih keneh tatangga tere. Jeung jurig jarian jiga. Jurig jarian si Kosim. Lamun teh jeung jurig cai sia teh. Aya wae ya bi aing. Jurig kuris.